Nu kaopat sunahna dihitan teh lil kabiroh supaya ngarah gede. Tah abdi rek naros ya ka ibu-ibu resep nu leutik resep nu gede. Kalah seri aja. Resep nu leutik resep nu gede. Udah pikiranna ka mana-mana ya aja mah. Nu gede teh gaji atunan gaji salaki. Di nu kaopat hikmah dihitan teh ngarah gede cenah. Jadu kabli mah teh can terang. Teu ngarasaan deui aja. Mata kita bingung rek ngabahasna. Ieu mah pembahasan lalaki gitu. Nu kalima terakhir sunahna dihitan teh hikmahna nyaeta supaya ngarah genah nalika dihubungkeun jeung hubunganana.